Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah sareng disunnatkeun. Wa qila sareng dicarioskeun yajibu naon yajibu wajib. Ba'da taharumin sabada takbiratul ihram. Bipardin dina salat fardu aw naflina tanapi salat sunat. Ma'ada dina saliana perkara ada nu ngalianan ieu mah salat janazatin kana salat janazah. Naon ibtitahun maca doa ibtitah doahu tegasna doa ibtitah. Siron tingkahna bari lalaunan. In amina lamun salamet eta jalma pautal wakti kana porotna waktu. Wagola basarang ngalin di ala donil makmumi kana panyangkana makmum non idroku rukunil imami nemu kana rukuna imam. Malam yasro dina salagina cantumandang ya si jalma pita'udin tina maca ta'ud atanapi musolli. Pita'udin dina maca ta'ud au qiraatin atanapi maca Fatihah walau sahwan jeung sanajan poho. Aw yajlisu atap kana malam yasro pakanu kola malam yajlis. Aw yajlisu atanapi dina salagina candiuk saha makmumun si makmum ma imamihi sarta imamna itu makmum. Wa in ammana jeung sanajan maca amin si makmum ma ta'minihi sarta maca aminna itu imam. Wain hopa jeung sanajan sieun makmum ay makmumun tegasna makmum pauta suratin kana porotna maca surat haitsu tusanu dina sakira-kira disunatkeun itu surat lahu pikeun makmum kama sakumaha perkara zakaron utos nutur sa syekhuna guru urang sadayana Ibnu Hajar di Syarhil Ubbabi nasyarah kitab Ubbab. Waqala ngadawuh syekhuna li anna idrokal ibtitahi karena saestuna nemu kana maca dua ibtitah eta muhaq kokun anu nyata-nyata mawapawatu surati wapawatu surati jeung ari porotna maca surat eta mauhumun anu ayeuna disangka. Waqad la yaqul sareng terkadang tetumiba Bakod layaku sarang terkadang tetumiba itu pawatu suroh. Waroda sarang ayana geus kawarid pihi dina itu doa ibtitah naon adiyatun pirang-pirang doa katsiratun anu seueur. Wa afdaluha jeung ari anu pangleuwih utamina itu adiyah eta mah doa rawahu utos ngariwayatkeun kana ma sa Muslimun Imam Muslim. Wa huwa ari itu marawahu Muslim eta wajjahtu lapad wajjahtu ilaih hartosna wajjahtu nyingharepkeun kaula wajhi kana dat kaula ayati tegasna dat kaula lilladzi kajat patoro anu ngadamel anu tos ngadamel itu ladzi as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo sareng bumi ani pantingkana bari condong aya mailan tegasna nu condong anil adyani jauh tina pirang-pirang agama ila dini condong kana agama al haqqi anu hak musiman bari musim wa ma'ana sareng teu aya ari kaula teh atanapi sanes ari kaula teh eta minal musyrikina tisapalihna pirang-pirang jalma musyrik. Inna sholati saestuna sholat kaula wa nusuki sareng ibadah kaula wa mahyaya sareng hirup kaula wa mamati sareng maut kaula eta lillahi pikeun Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam la syarikat aya nu ngarencangan eta maujud lahu ka Allah wa bidzalika sareng kulantaran itu wajah tu arek kana la syarikat di guru hiji makana la syarika ujuna teh guru hiji deui makana itu wajah tu sami bae lah bidalika kalawan itu ayeuna wajah tu mirtu diparentah kaula wa ana bari ari kaula teh eta minal muslimina ti sapalihna pirang-pirang jalma muslim
Wa yusanu sareng disunatkeun li makmumin pikeun makmum yasmau anu nguping makmum qiraata imamihi kana babacaan imamna makmum. Naon al isra'u enggal-enggalan kekebatan bihi kalawan dua iftitah. Wa yazidu sareng nambahan itu makmum diharap wa yazidu sareng nambahan nadban tingkahna bari sunat saha al munfaridu jalma nu salat nyorangan wa imamun mahsurina sareng ayeuna imam mahsurina anu ayeuna kitu diringkes kabeh gairu ariqaa tur salianti pirang-pirang ayeuna abid wala nisain sareng ayeuna henteu pikeun pirang-pirang awewe mutajawija wala nisaun sareng teu pikeun pirang-pirang awewe mutajawijatun anu ayeuna rarabi kabeh radu anu rarido itu mahsurin bitatwi kalawan manjangkeun labdon kalawan ucapan walam yatro sareng teu anyar datang naon gueruhum saha gueruhum liana itu mahsurin wa in qala sanajan sakedik naon huduruhu hadirna itu goer walam yakun sarta teu aya naon al masjidu masjidna teh eta matrukon anu diambah manusia atanapi guru hiji deui mah matrukon ayeuna di sisi jalan beda guru beda ma ayeuna kana perkara waroda anu geus ayeuna kalaku itu mah pi duail iftitahi dina dua iftitah wa minhu sareng eta tina sapalihna mawaroda mari perkara atanapi doa rawahu ngariwayatkeun kana ma sa syaikhoni Bukhari Muslim. Allahumma ba'id hartosna Allahumma ya Allah ba'id mugia nebihkeun Gusti baini antara abdi wa baina khotoyaya sareng antara pirang-pirang dosa abdi kama sakumaha perkara badan tos nebihkeun Gusti bainal masyiqi antara masriq wal maghribi sareng ayeuna maghrib antara wetan jeung kulon. Allahumma ya Allah nakini mugia ngabersihkeun Gusti ka abdi min khotoyaya tina pirang-pirang dosa abdi kama yunqa sakumaha dibersihkeun non as-saubul abyadu baju atanapi pakaian anu bodas minad danasi tina kokotor. Allahumma ya Allah agsilni mugia ngawasuh Gusti ka abdi min khotoyaya tina pirang-pirang dosa atanapi kaluluputan abdi kama yusalu sakumaha ayeuna tos diwasu naon as-saubu ayeuna raksukan bil ma'i ku cai wasalji sareng salju wal barodi sareng ayeuna kitu cai ayeuna kitu ibun pabadab titahin mangka sabada maca dua iftitah wa takbiri salati idin sareng sabada takbir salat id in ata lamun ayeuna migawe si jalma bihima kalawan iftitah wa takbiri salati idin yusanu disunatkeun non ta'awudun maca ta'awud walau fi salatil janazati jeung sanajan dina salat janazah siron bari lalauna walau fil jahriyati jeung sanajan dina salat anu bangsa tarik wa in jalasa jeung sanajan calik tas calik itu si makmum atanapi jalma ma imami sarta imamna makmum kula rakaatin dina saban-saban ayana rakaat malam yasro dina salagina teu tumandang can tumandang si makmum pikiro atin dina maca Fatihah walau sahwan jeung sanajan ayana kitu lali wa bari ari itu ta'awud teh
bahwa ari ayeuna ta'awud fil ula dina rakaat anu awal, dina rakaat anu awal eta akadu leuwih dikukuhkeun. Wa yukrahu sareng dimakruhkeun naon tarku ninggalkeun ta'awud cetik dikawal. Wa yusanu sareng disunatkeun jeung keneh naon waqfun ngawaqafkeun ala ra'si kulli ayatin dina ayeuna akhirna saban-saban ayat. Hatta ala akhiril basmalati sehingga di akhir maca bismillah hilapan bari nyulayaan dijam'in pikeun golongan ulama minha tina itu Fatihah ay minal Fatihati tegasna tina Fatihah wa in ta'alaqat din sanajan cuman tel itu ayat bima kalawan perkara badal sabadana ayat lil ittibai karena arah-arah turut ka Kanjeng Nabi wal aula sareng ari anu leuwih utami eta ala yakipa ulah liren atau nabi ulah waqaf si jalma ala an'amta alaihim tina lapad an'amta alaihim li'annahu kana sayasuna an'amta alaihim eta laisa sanes itu an'amta alaihim eta biwaqfin waqaf wala muntahayatin sareng deui henteu aya sareng ayeuna sanes ayeuna akhirna ayat atau nabi panungtungan ayat sareng sanes panungtungan ayat indana mungguh kami Imam Syafi'i pain waqafa mangkalamun waqaf si jalma ala hada kana itu an'amta alaihim lam tusanu mangka teu disunatkeun daun al i'adatu ngabalikan deui an awalil ayati alif teh an awalil ayati tina awal ayat. Bismillahirrahmanirrahim salajengna wasunna wakila yajibu jeung deui disunatkeun cek sakal wajib sabada takbiratul ihram naon sunat teh iftitahun maca dua iftitah sabadana kamarin nerangkeun syarat-syarat Fatihah ayeuna mah rek nerangkeun sunat-sunat nu berkaitan ayeuna jeung Fatihah kata Nabi memeh Fatihah naon tah iftitahun maca doa iftitah jadi maca doa iftitah mah lain wajib gitu sunnah lamun masuk ayeuna urang biasa lamun salat tarawih imamna kan patas tereh lamun sakirana urang maca Fatihah moal kabrik geus tong maca Fatihah. Inget teh baheula keur pasaran ieu teh. Maneh cenah tong maca Fatihah cenah ari imam cepet mah. Atuh sia moal kabrik cenah. Hah? Maca iftitah? Eta Fatihah. Ambil. Maca doa iftitah. Jadi tong ayeuna maca iftitah sebab mah kabar ikut komalamun ayeuna imamna patas mah geus langsung da sunat ieu bae eta mah rek salat fardu rek salat sunat asalkeun lain salat janazah mun salat sunat almun ayeuna janazah mah salat janazah eta teu disunatkeun. Jadi pas Allah Akbar teh langsung we kana ayeuna Fatihah. Teu kudu Allahu Akbar kabir wa subhanahu wa ta'ala ini wajah. Sebab salat janazah mah ayeuna kudu khosar ikhtisar, kudu rengkes, kudu cepat, kudu ponok, teu meunang dilila-lila satanya. Jadi maca doa iftitah, kumaha sunatna siron. Tong ditarikeun cukup bae ku urang sorangan ku diri sorangan kadengeuna mah eta teh sunatna ayeuna iftitah teh doa iftitah hiji syaratna in amina potal wakti hiji lamun si makmum urang salamet tina beakeun waktu ketika ayeuna kitu maca Fatihah matak meakeun waktu matak moal kaburu merik imam seperti lamun tarawih tereh berarti teu disunatkeun
komo lamun ayeuna salatna aya waktu mah wah macoda titah kaburu beak waktu gitu. Jadi hiji ayeuna in amina qatal waqti. Lamun sakirana urang teu sieun ayeuna kitu beak waktu. Artina waktuna masih jembar. Masih ayeuna lega. Mun maca Fatihah ayeuna bakal aman. Sakira teu aman ulah. Kaduana wa golaba ala dzonil mamum idraku rukil imam. Kaduana disunatkeun maca iftitah teh ngalindi kasih makmum teh sangkaanana bakal manggihan ruku bareng jeung imam. Lamun sakirana urang ayeuna kitu ku maca doa iftitah engke bakal kabrik ayeuna bareng ruku jeung imam sunat. Kumaha lamun sabalikna lamun urang maca Fatihah ye moal bareng cenah euy ruku jeung imam teh cepet babacaanana ulah berarti teu disunatkeun. Komo lamun urang ayeuna posisina masbok mah kadinya ayeuna geus tareh dek ruku atau nepi ke ruku geus lewatan eta mah da iftitah mah da sunat ieu. Tamadei malam yasrofi ta'udin au qiraatin deui disunatkeun maca iftitah teh salagina urang can teu mandang maca ta'ud maca Fatihah. Tapi lamun urang pas Allahu Akbar a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ingat alah sia can doa iftitah teu kudu balikan deui geus jadi teu sunat. Kapilaan ku maca taud atau nabi maca Fatihah walau sawan sarajan bohong teu sunat. Tapi katuluna ulah waka kapilaan ku maca taud atau nabi maca Fatihah atau nabi surat. Tamadeui sunat ayeuna Fatihah teh awaya jelisu makmumun ma imamihi. Atanapi ayeuna diuk si makmum bareng jeung imamna. Dina harti diatapkeun cek tadi kana luhur dina harti salagina si makmum can diuk bareng jeung imam. Gitu. Mana beta sok aleungit anu saleungit teh. Oh iya. Kumaha lamun ayeuna si makmum bareng diuk jeung imam. Makmum masbok terus ayeuna si makmum teh mereka imam dina tasyahud ta eta teu disunatkeun ayeuna iftitah lamun ulah si makmumna nangtung rek maca ayeuna Fatihah. Urang imam masbok pas ayeuna kitu si kitu pas biasa di bawahna teh ayeuna tasyahud ngilu tasyahud da urang masbok teh pecenggul urang teh naik kitu teh tah eta berarti urang kulantaran ayeuna kungsi diuk bareng jeung imam eta teu disunatkeun maca ayeuna kitu doa iftitah gitu. Lain amana ma tamini sok sanaja si ayeuna kitu makmum imaman ayeuna kitu karena imamna si imam. Sok sanajan maca ayeuna amin si makmum sarta maca aminna imam. Talaihim bismillah orang datang kadinya pas datang teh ayeuna waladdallin cek imam teh. Kan orang salat maca amin. Amin gitu. Tas sanajan ayeuna barang maca ayeuna kitu si makmum jeung ayeuna si imam teh eta mah masih disunatkeun maca doa iftitah sok sanajan. Kumaha cenah mun aya pertanyaan kumaha cenah lamun ayeuna urang si makmum teh bareng jeung macana ayeuna imam amina imam eta mah masih keneh disunatkeun. Sok sanajan maca amin si makmum bareng jeung maca aminna imam
surahna imam beres maca Fatihah terus ayeuna satos ayeuna kitu geus maca Fatihah pan amin urang ayeuna kitu takbiratul ihram can maca ta urang teh langsung amin ngajawab heula waladolin amin tak sanajan gitu eta mah ayeuna masih kene disunat jadi ieu kaluhur ieu mah nyamungna kade ulah disamungkan masih disunatkeun maca ayeuna doa iftitah sok sanajan kaselang ku maca amin gitulah pan lamun ku tangun tadi ku tangun ku maca ayeuna Fatihah gugur teh sunat kumaha mun ayeuna yakeun kaselangna ku amin ta eta mah ayeuna masih keneh disunatkeun cek nasarahna ay yusanu al ibtitahu lahu wa in khofa sosanajan ayeuna si makmum mikasieun kana tinggalna maca surat sosanajan si makmum sieun tinggalin maca surat yata sami masih kene disunatkeun maca doa iftitah. Jadi eta ayeuna goyahna meskipun ayeuna maca amin heula meskipun urang ayeuna kitu sieun si makmum teh sieun ayeuna tinggalin atau napi beak maca surat hai sususanu dina sakira-kira disunatkeun eta surat pan terkadang maca surat teh ieu posisina urang kadelen imam mamum urang teh kitu pan lamun ayeuna kitu keur imam geus puguh nya urang mah pan sunat kitu ngadengekeun kitu kecuali lamun urang teu ngadenge babacaan suratna imam tina salat jahar bohna teh magrib pan sunat teh garantoskeun ku imam urang mah pan sunat ngadengekeun dengekeun urang mah teu maca surat kitu tah kumaha lamun teu kadenge tah lamun teu kadenge mah kitu urang teu nanaon maca surat mata kaisu tusan lahu sakumaha cek Ibnu Hajar na kitab Al-Ubab Syarah Al-Ubab maqala cek Ibnu Hajar li anna idrakal ibtita muhaqqaq wa fawatu surah mau sabab nemu maca doa ibtitah eta nyata sedengkeun tinggalin maca surat mah kerek sangkaan ayeuna kitu urang maca ibtitah mah geus puguh kan gitu ari tinggalin surat mah kan urang teu hafal pancan iya kapan tadi bahasana ge ayeuna kitu wa in khofa kerek dugaan gitu kaburu moal ya cenah urang maca surat gitu mencari maca surat atak masih kena disunatkeun maca doa ibtitah gitu. Jadi elat ke sunatna maca doa ibtitah sarta sieuna si makmum kana porotna surat dina hati cenah disunatkeun keur si makmum teh maca doa ibtitah sasanajan eta si makmum sieun tinggalin salat gitu sabab nemu kana doa ibtitah perkara anu nyata ari tinggalin suratna perkara kerek sangkaan cek kaidah wala yatrukul muhaqqaq li ajlil mauhum jangan kau tinggalkan yang sudah nyata untuk mencari yang sekedar dugaan puguh we gitu kerek sangkaan mah kerek sangkaan
Dina pada jenisnya mah akun pan sunat. Maca doa kita sunat. Maca surat mun kondisina aya sunat maca kan sunat. Terus dia datang, alhamdulillah mun urang maca doa kita saksi teu keberit. Ayeuna maca surat bona teh. Imamna ayeuna sok laun disunatkeun maca urang surat. Karek sangkaan, da regular cek urang lamun nyata. Jadi suasana jan boga kasieun teu ayeuna tinggalin ayeuna maca surat. Waqad la yaqawu tapi cenah terkadang teu tumiba eta tinggalin surat. Wa waroda pi hadiah terus non atuh doa iftitah teh loba cenah pang afdalna hadis riwayat Muslim syukuran dipake Allahu akbar kabir walhamdulillah katsiran wa tawassal inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi amin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Tah eta nu paling afdol eta pang terbaik eta mah geus gitu. Lain anu hiji deui yang bani mana lain hotoya eta lain. Tah ge alus ngan elek ku hadis ieu. Wajah tu wajhi abdi hareukeun darai abdi maksudna qasadu bi ibadati. Jadi urang ngamaksud ibadah teh maksudna wajah tu wajhi teh. Nah cenah bet wajah maksudna teh dat urang awak urang majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kul. Diitlakeun dibahasakeun majuz bagian beungeut bagian tina anggota tubuh tapi nu dimaksud mah kul keseluruhan urang teh tak urang disinghareukeun dina hati ditujukeun ibadah urang teh ka Allah. Mana Allah teh antos ngadamel langit jeung bumi. Naon hebatna Allah mah dumal damalna ayeuna teu nurutan contoh. Urang mapan lamun jual ieu ATM amati tiru modifikasi kitu cek Ridwan. Nah, teori ekonomi kitu ATM urang. Jadi aya contohna memehna. Jeung kantong pasti orang pernah nempok kantong nu memehna. Ta Allah mengadama patoros samawati wal ard teu melalui contoh teu melalui pelantara langsung ku Gusti Allah. Bari condong ayeuna kaula teh jauh tina agama-agama anu sesat Yahudi, Nasrani, Shinto, Buddha, Kristen ila dinil haq condongna tertujuna kana agama nu hak nyaeta Islam. Musliman bari muslim kaula wa ma ana min musyrikin kaula sanes kabeun zaman musyrik. Salat abdi ibadah abdi hirup jeung maot abdi teh lillahi rabbil alamin keur Allah rabbul alamin. Daya nu ngarencangan ka Allah atuh kulantaran kitu kulantaran kitu cek tadi teh la syarikal Allah daya nu ngarencangan atanapi kulantaran cek tadi teh urang teh ibadah teh saja ka Allah umir tu kaula diparentah ayeuna ibadah pan urang teh wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun keur ibadah tak wajah tu wajib teh maksudna urang musatkeun ibadah teh ka Allah gitu.
Jadi nu paling tepat nu rujuk teh kana wajib cek abi mah. Abi dari kamu wa ana minal muslimin gitu eta doa. Terus deui wa yusanu lima mumin yasmau qiraata imami. Disunatkeun ka makmum jadi balikan deui ngulas deui gitu. Jadi hasilna ieu menurut sarah imam ya. Doa iftitah teh disunatkeun 5 cenah syaratna. Hiji lain dina posisina lain dina salat janazah. Sabab salat janazah mah kudu cepet kudu ringkes. Kaduana ayeuna teu sieun ayeuna beakeun waktu salat ada. Sakira mata ayeuna meakeun salat ada ulah. Katiluna teu sieun si makmum teh tinggalin sapalihna Fatihah sakirana mun tinggalin Fatihah yaitu ulah disunatkeun. Terus deui ayeuna kitu si makmumna henteu mangihan imam ka dina salianti ayeuna keur nangtung. Dina arti kudu keur posisi ayeuna imam masih keneh nangtung. Itu baparina malah. Lamun ayeuna mangihan makmum kaim keur itidal eta teh disunatkeun doa iftitah ya. Kitu. Terus deui teu kapilan cek tadi teh ku tangud jeung maca Fatihah imamna. Ka urang bacana. Mun kapilan urang geus maca tangud atawa Fatihah sasanajan poho teu sunat. Jeung deui disunatkeun ka makmum tapi makmum anu nguping kana babacaan imam. Al isra bihi kudu cepet-cepet merehkeun maca doa iftitah. Urang ngamakmum ka hiji imam terus urang teh salat. Terus takbir sunat tah na iftitah. Tah sunat eta teh lamun ayeuna babacaan imamna kadenge kumaha ayeuna kitu lamun teu kadenge. Lamun ayeuna teu kadenge babacaan imamna pala yusanu lahul isra teu sunat ayeuna diterehkeun. Berarti ayeuna ieu berarti tina salat jahriyah anu sunat cepet mah kadenge kan. Ya aya salat nu teu jahri eta sok kadenge sunat digarenteskeun kan. Hiji ayeuna kitu lamun si imamna kadenge babacaanana sunat tereh dicepetkeun ulah diliali. Tambah deui cenah lamun ayeuna posisina munfarid ya posisina urang makmum. Posisina ayeuna ke munfarid jeung imam mahsurin, imam anu mahsur haringkes. Imam mahsurin teh jamaah mahsurin cenah. Jadi jamaahna teh si mustami si makmumna teh ya eta keneh. Lamun guru jeung muridna di pasantren. Makmumna teh murid-muridna disebut jamaah mahsurin. Lamun bawahna teh PT, bawahna teh berjamaah, bawahna teh jeung karyawana, bawahna teh tak karyawana eta ngaranna jamaah mahsurin kitu teh. Jadi orang-orang anu geus biasa kitu mahsurin teh sebenarnya. Tah lamun ayeuna imam mahsurin jeung munfarid mah dihareup mana jawabna teh. Orang cicil. Mana jawab tadi. Wayajidu nadban gara masa apa narukon mawaro tah mapuna tah duh aing teu ngarti alat lieur ya mawaroda pidualiti tah tambah deui posisina munfarid posisina jamaah mahsurin tah doa iftitah tambah ieu eta cenah anu sok dipake batur teh mah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriq wal maghrib. Tah eta lamun ayeuna urang mahsurin atau napi munfarid lah gitu.
sunat ditambahan ku eta di samping dua anu tadi teh kayak kita anu tadi wajib tambah jeung ieu pan wayazidu bahasana ge nambahan digabungkeun jeung ieu kitu keun kaberes. Tapi masurin oge geuiru ariko walanisa mutajawijat lain budak lain amat lain budak belian lain awewe nu geus karawin anu rarido ayeuna dipanjangkeun tah kumaha lamun ayeuna budak atanapi awewe nu geus karawin atanapi tukang buruh bohana teh mun pagawe carita di pabrik teu tarukang gawe tah eta mah kudu aya ridho tah. Lamun seperti budak aya ridho ti sayidna pan awe nu kawin ridho ti salakina lamun nu buburuh ridho ti ayeuna kitu bosna sia cenah salat ya teh ku aing didagoan cenah lahan gara beres cenah proyek kitu carekan kitu. Oh cenah abi cenah maca doa iftitah heula da sunah cenah cek mung ieu ditambahan balagu sia teu beres ngaji teh eta mah cenah ayeuna goeru arikoa sia mah teu kasupkeun pan mah cenah ayeuna dibutuhkeun ku urang carekan kitu teu tamat cenah ngaji teh. Walam yatro goirum jeung deui ayeuna teu datang saliana itu mahsurin wain qala huduru sanajan saeutik ayeuna hadirna. Jadi ya jamaahna teh eta keneh we pemain unggul pemain biasa gitu jamaah mahsurin si kukut walam yakun tamari ya sunatna masih kena sunatna teh syaratna walam yakun al masjidu matrukun tamah deui masjid dan teu di sisi jalan anu sok diambah ku manusia duana we hijikeun sok dilewatan ku jelema mun kitu mah masjid di sisi jalan pancet tadi pedah sunat ditambahan da teh kuno Allahumma baini wa baina khotoyahya tah lamun posisina tempat masjid sisian teu disunatkeun nya sababkeun jalma ngaresi jalan mah rek ka kantor anu rek gawe anu rek macul intina bakal terus beraktivitas gitu mun sakira ieu mah ari mah bisi wati lilaheun gitu. Imam mahsurin bohna teh imam hayo we geus wajah tu tamah dua eta saya teh cenah nantung teh cek ayeuna makmum antukna jadi aduh aing sia dicarekan kudu dungan cenah telat asup kantor tuh kena bahayakeun. Ma warodat aya fa'il kabeh tadi nambahan ayeuna doa iftitah teh Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib Allahumma nakini min khotoyaya kama yunqal thawbul abyadu minad danas Allahumma ansilni min khotoyaya kama yunqal thawbu bil ma'i wal barot. Tasunat ditambahan eta sanggeus wajah tu wajib posina bieu ketentuanna kitu teh ada amun posina munfarid atanapi jadi imam anu mahsur. Lain ayeuna budak di imamna teh lain awewe anu boga salaki mencari tangga mamun awewe deui gitu. Sunat salian teh mun posisi anu awewe anu boga salaki atanapi ayeuna budak teh sunat tambahan. Pabada iftitahin terus sabada maca iftitah jeung takbir salat Id ina tabihima mun dipigawe duanana yusanu ta'udun sunat ta'ud. Lah iftitah sunat terus deui ayeuna kitu ta'ud.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanajan dina salat jenazah, tapi kudu sirron alaunan. Jadi maca tahun sabada doa iftitah eta sunat bil id sepakat sadaya ulama. Sebab Allah ngadaut dina Al-Qur'an faiza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Gitu. Cek jumhur ulama maksudna fasta'id billahi minasyaitonirrajim teh nyata di mana-mana idza aradal qiraah mun anjeun rek maca Quran fasta'id kudu istiadah, kudu maca ta'ud nyungkeun pangraksa kita. Kumaha ayeuna lapatna ta'ud teh paling ayeuna terpilih paling hebat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aya teh hiji deui naon a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Teu naon katanya. Ngan kaul masyhur anu dipilih ku para ulama anu paling terbaik nyaeta kahiji awal. Tapi lamun mah andai kata make nu kadua teu naon ngan eta kurang bagus gitu. Anggar anu alus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ente lihat ya kuro dek nu kadua teu naon bae teh dek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biasa saya pakai ieu nya lagam kadua gini nya gini pinah surat ya. Nya teu naon atuh keur modif pungkul teh mah teh. Sanajan dina salat jenazah. Jadi salat jenazah mah sunat tanggung. Meskipun salat jenazah kayak gitu. Ngan pedahna tina salat jenazah mah cek tadi teh teu sunat maca doa iftitah. Lamun taun mah disunatkeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Jadi teu kudu wajah tu aja. Langsung eta we kana Fatihah. Mitian ku taud meh leuwih sunat. Lalaunan cenah sanajan dina salat bangsa tarik gitu. Jadi sunatna sir. Sanajan salatna jahar bahna teh. Zuhur maghrib bahna teh isya subuh jahar. Maca taud mah sir we. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak orang sok dibaca. Mun di Mekah mah sok langsung. Kadang aya nu jeda heula meureun teh da disieurkeun emang sunatna disieurkeun. Geus eueur mah tekadkeun maca teh kena disieurkeun teh kitu. Meh teu riweuh. Maning Wisnu doang. Wa in jalasa ma imamihi sanajan si imam teh diuk bareng imamna eta masih disunatkeun maca ta'ud. Jadi tumatak gugur gitu. Kan beda jeung tadi nu iftitah kasusna. Bilapi doa iftitah. Jadi doa iftitah mah gugur ku sabab diuk bareng. Orang masbok sholat bareng pas diuk nyeluwe diuk cengkat naik ka luhur tah. Eta gugur tah doa iftitah mah teu sunat. Da diuk bareng kapilahan ku diuk bareng. Pan teu meunang teh kapilahan ku ta'ud ku maca Fatihah ku diuk bareng talamun ta'ud mah sunat keneh anda. Orang masbok deung kumaha carita nama diuk ke bareng gitu lah. Terus yang naik ta eta pas naik eta maca Fatihah anggar disunatkeun maca ta'ud. Kumaha? Ta'ud mah diuk. Masbok takbiratul ihram tahun
gitu. Kela bisa salah orang. Lah langsung nuturkeun dia gitu. Jadi masih sunatnya ku sebab tawar kan sekedar gitu. Tapi dalam gati gue orang tadi ngertian wah iya anjing sanajan disdiuk berarti ngeus yang nurutkeun guru we kewe di basingkan kayak kampanyang mah ayeuna pikir oke ya kita diskusikan aja ada Ridwan terang tukang ngetepel malah Tukang ngoper. Kula rokaatin dina ayeuna kitu saban-saban maca rakaat gitu. Tina tiap rakaat sunat gitu. Hiji, dua, katilu. Malam yasro fi qiraatin tapi sagina cantu mandang si jalma tina maca Fatihah. Kumaha lamun ayeuna geus maca Fatihah sanajan bismillah bahana teh. Tah eta mah teu disunatkeun tah. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Inget tah cantang. Geus lapur. Jadi kudu memeh maca tang. Atanapi ayeuna kitu ngatak rupak waktu. Lamun maca tahun terpeak waktu nyerepet pisan teh sunat teh gitu. Atanapi ayeuna kitu boga sangkaan kuat moal manggihan ayeuna maca Fatihah. Gitu. Pasti mas bok meureun ieu teh teu kudu taud gitu. Tidak tahun mana teu aya ting perasaan. Walau sawan sasanajan ayeuna poho kitu mandangna migawena teh poho ada siapa anggar ari ngaran geus maca Fatihah mah teu sunat. Wa huwa fil ula akadu rakaat ge mah paling dikukuhkeun dianjurkeun pisan tangud ameh Fatihah rakaat kahiji. Malance lamun ayeuna ditinggalkeun mah makruh wa yukrahu tarkuhu gitu. Cekna sarana kedaun hingga anjeun sasunat taude disunatkeun tina rakaat kahiji sepakat ulama. Maka lamun sejam teu rakaat teu tahu tina rakaat kahiji tahu da cenah rakaat kadua. Teu tahu rakaat kadua tahu da rakaat katilu cenah ayeuna. Nah cenah lamun tina rakaat katilu cenah kumaha? Tah eta mah wajhani aya dua wajah cenah. Cek kalau ayeuna ashab Imam Syafi'i mah paling sahih masih tetap disunnahkeun. Ngan pedah rakaat kahiji etap akadu anggar sunat terus ngan pedah kahiji anggar sanu ieu makruh lamun ditinggalkeun tangu dina rakaat kahiji jeung tinu saliyana rakaat kahiji gitu. Eta dulu kata itunya wa yusanu sepasan geus disunatkeun ayeuna waqfun ala rasikul ayat. Wakuf berhenti di akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eureun. Tungtung ayat eureun. Ar-Rahman sabab kanjeng kitu. Anu sallam kana yak taung kira atau ayatan-ayatan. Kanjeng Rasul pamaca Fatihah teh sok di kotok gitu teu diwaso ayat per ayatna teh eta. Mang teu naon diwaso gitu. Arek waskul jam'i arek waskul jam'i eta paling hade. Pan eta teh bisa diwaso kabeh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Eta jama di jam'i diwasolkeun kabeh. Menang di koto ada paling halus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menang wasol waqaf. Wasol koto ngaranna teh. Taud ka bismillah diwasol surat di koto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menang oge ayeuna kitu di koto terus diwasol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngan nu terbaik diwakofkeun di koto kitu tah. Pegatkeun. Teu disambung. Hatta alaihi sehingga ayeuna di akhir maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi eta ikhtilaf jeung jamak. Wa in ta'alaqat bima pada sok sanajan si ayatna masih nyambung ya ayat memehna. Cina da nyambung ieu teh kenerangkeun anu tetap ketika eta anu aya bener eta pemisah ayat geus maning di ayeuna kita waqofkeun di koto ulah diwasol harusnya gitu sunatnya gitu bisa udah hari taraweh mah tuh borongan nu penting kan beres kayak harus kata tepayu beda kumaha eta kumaha mun biasa tare mending tare mun biasa lila kumaha posisi orang pokona teh pagawe cabutan ya ente yoman can masjid anu tempo posisina resepeun tareh resep cenah sedang resep lila wani piro walau ala yakipa ala anantali nu paling bagus mah ulah sok waqaf berhenti tina ayat 8 an'am. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Emang teu naon sih, tapi nu paling halus mah diwasolkeun an'amta 'alaihim ghairil maghdubi sabab liana lain waqaf da emang tanda waqaf. Jadi halusnya diwasol ke tina an'am talihim gairil maghdubi. Tapi lamun sakirana orang napas ngek-ngekan termasuk abi mah abah mah sok dipaksakeun. Kadikeun beki penghap jarum. Teu kaberi kumaha lamun laut Bandung mah asok deui. Waqaf deui. Anta alaihim tah didinya. Walamun anjing lain tungtung ayat lain waqaf lain tungtung ayat cina anam talaim muga Imam Syafi'i. Tapi lamun masuk waqaf di dinya patin waqaf alahada mun waqaf di dinya lantusanul idah teh sunatkeun balik deui ti awal ayat. Nya teu arti teu naon pedah nu paling terbaik ulah waqaf di dinya men paling keun kana makruh paling. Tapi dah anggar balik deui. Mun ayeuna tadina kamaslahatan maca Fatihah seperti napas mah teu naon. Ngan lamun eureun deui nya ulah dibalikan deui ti memehna kitu. Teu sunat kitu. Bedana teh. Ta'alaihim ulah siratal ladzina dibalikan deui tina siratal ta ulah. Geus langsung. Anta alaihim langsung we gairil maghdubi alaihim waladdallin.
Jadi sunatna carana gitu. Cekna sarana cina walau waqaf alaihi lam yadur cina waqaf didinya teu naon gak masalah cina pisolatina salat tangan peda wal aula adamu i'adati ma waqaf alaihi halus nama mun waqaf didinya engke ngabalikanina ulah ti memehna langsung jadi kulantaran teu nanda bahasa makruh berarti teu makruh berarti lam yadur dibahaya ngan peda langsung an anta alaihim langsung gairil maghdub ya jadi ulah tina sirata gitu cara teh wa yusanu ta'minu